Saatnya Cangihkan. Pak, iya abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona, Bu. Naha, Margi beratna langkung teuing. lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan, Bu. Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios, bilih kakandungan tipun lancek anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan. Urang pariosnya sok aya nama laanan raksukanana. Tapi dokter, dalah sareng salaki ge, abdi mah ari ngalaanan baju, lampu teh kedah dipareuman. Daniel, Naon, Jack? Atuh. engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongkos cenah mana teh bobotoh, Lin. Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek, Bu. Aya, Pesan itu 2 porsi. porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we, Bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya, Nganggo waluh? muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah, Bu. Kacangna bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we, Bu. Kacangna satengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring, Ibu. Nganggo goreng bawang teu? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan we lah, Bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa, Bapak? Jalantah we kuya lah. Hatur nuhun pasenan katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, kunaon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu, tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalantahna. Dia radio orang rek carita sia bapak urang mah jagoan pepetasan 1 kilo digantungkeun aceli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah wah jagoan atuh ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Udah geus maot iraha maotna nyari tawe pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi kata tiasa digambarkeun bu. Daniel, Naon, Jack? adieu geura. Cik pangabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah, teuing sarua urang ge lieur. Oh, hari eta bohlam nu leutik sabaraha? Hanya eta mah ngan gope ah. Gope satingtong we lah, kok? Ya, bisa teu? Hanya, oi kagak ngerti ah. Apa itu satingtong? Hari gope naon? Gope mah 500 ah. Satingtong oge 350.
Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sarang nanu aja? Gepuk hiji, bunya. 3.500. Hon, sarang tempena hiji. 500. Sanguna hiji. Sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu, sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Naon becerik neng. Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Matak oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, Ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon gitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung. Nah meni disadar men ngagoloprak kitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam, beri, asin, Asin. Nah aya sato asin. mun, kan geuning aya endog ayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jalma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jalma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jalma nu berwawasan, jalma nu apal iraha kuduna hitut. Jalma nu misterius, jalma nu hitut tapi batur nu nyahoan. Jalma nu sok gugup, jalma nu ujuk-ujuk nahan hitut mun keur hitut. Jalma nu percaya diri, jalma nu yakin yen hitut nah seungit. Jalma nu sadis, jalma nu hitut bari dibekep ku leungeun tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu sial, mun hitut keluar jeung bukur-bukurna. Jalma nu strategik, lamun hitut sok bari seuring ngagagak meh nutupan sora hitutna. Jalma nu bodoh, lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jalma nu pedit, lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jelma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jelma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur.